Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapa, ayeuna urang belajar bahasa Sunda di kelas genep nyaeta materi ajarna tentang babasan atawa ungkapan. Babasan nyaeta pakeman bahasa atawa ucapan matok atawa ungkara anu dipake harti injemanana sarta mangrupa babandingan nu ngababarkeun kaayaan, kalakuan jeung pasipatan jalma. Pek geura pitenan ku hideuk. Contoh babasan dihadap ieu. Hiji, ahli leuleup artina beuki barang dahar. Kadua, akal koja hartina akal jahat. Katilu, ames budi hartina marah mae. Kaopat, atah adol hartina kurang ajar. Kalima, aya bagja teu daulat hartina tetulus menang bagja. Kagenep berat birit kedul hese dititah. Katujuh, beak dengkak hartina beak tarekah. Anu kadalapan, bodo alewoh hartina bodo tapi sok daek tatanya jadi bisa. Kasalapan, gede hulu artina sombong. Nu salajengna nyaeta ngalarapkeun babasan kana kalimah. Pek ku hideuk titenan contoh dihandap. Hiji, si Udin mah gede hulu, abong-abong anak nu beunghar. Kadua, entong ulin jeung si Juned, manehna mah panjang leungeun. Nu katilu, Cemumun mah awakna bongkok meongeun. Anu kaopat, Mang Didin mah bengkok tikoro teu kabagian kueh bolu. Tugasna nyaeta pancen pek ku hideuk dilarian harti babasan dihandap ieu. Anu kahiji amis budi, anu kadua apal cangkem, anu katilu bibir nyiru rombengeun, anu kaopat handap asor, nu kalima ngeuras genggerong, nu kagenep pipis bibir, anu katujuh kandel kulit beungeut, kadalapan tawas bujur haseupan, kasalapan ngegel curug, kasapuluh pinter kodek, kasabelas tuturut munding. Sekian, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.